Geus anyar deui aya video barudak ngora cenah anu nyinir-nyinir Bapak KDM tepikeun ka viralna. Heuk ari kituna makeun bae da eta mah palikiran manehna. Ngan aya ku edas kitu. Ari kuring nu menta tulung lain hayang dibere duit, lain hayang dibere modal ku Pak KDM teh lain. Abdi mah nyun pitulung teh abdi hoyong didamel jadi petugas kebersihan keur jadi tukang sasapu di jalan-jalan provinsi. Nada sugan aya anu nanggapi atawa kumaha cik atuh tarulungan pangajaitkeun hirup abdi. Abdi ge moal kieu moal menta tulung lamun teu hirup abdi ayeuna terpuruk boga warung hiji-hijina usaha teu pikeun ka bangkrutna, teu pikeun ka tutupna. Tah ku kituna abdi teh hayang ngabakti keur Jawa Barat Istimewa. Sanajan abdi geus umur 61 taun tapi hapunten nya abdi teu bisa nanaon teu boga kaahlian piraku ari ku sasapu-sasapu teuing mah bisa abdi meureunan ngalakukeunana. Cik atuh aya anu bisa ngajait tinu kasulitan abdi. Abdi ayeuna nganggur hirup geus putus asa kumaha ngajalankeun kahirupan abdi ka hareupna. Tah kitu ieu mah dasar meureunan ari datangna ti model kuring jelema leutik jelema sangsara mah boro-boro meureunan aya nu merhatikeun jajauheun kanu eta meureunan kanu dipiralkeun teu meureunan jigana teh nu aya mah ngalelewe we jigana kitu. Tah mung sakitu manawi ieu kadangu atanapi dugi keluhan abdi ka Bapak Gubernur Bapak Deddy Mulyadi Bapak aing sarerea abdi hoyong dijantenkeun padamel petugas kebersihan jalan provinsi. Tah mung sakitu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.